Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda soli sareng soliha. Kumaha kabarna? Damang. Pamudah-mudahan urang sadaya aya dina kaayaan sehat walafiat. Sehat jasmanina, sinareng sehat rohanina. Amin. Tepang deui sareng Ustazah Nur di pangajaran bahasa Sunda. Sateuacan ngawalan pembelajaran dinten ayeuna, hayu urang sami-sami ngadua heula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Pangajaran Basa Sunda dinten ayeuna nyaeta ngalengkepan kalimah. Mangga dibuka bukuna di halaman 18. Mangga ditetenan kalimahna Ustazah bade ngadamel contoh, diperhatikeun nya. Contoh anu kahiji nyaeta karesep atau kesukaan. Nah, di bawahnya ada kotak kosong. Nah, titik-titik Asep main bal. Kalimah atau kecap karesep dipindahin ke kotak yang kosong. Jadi kalimahna karesep Asep main bal. Kesukaan Asep adalah bermain bola. Ayeuna contoh anu kaduana nyaeta dinten atau hari. Titik-titik Minggu Heni jaipongan. Titik-titik Minggu Heni menari jaipong. Kita tambahkan di kotak kosongnya dengan kecap atau kata dinten. Jadi dinten Minggu Heni jaipongan. Nah, Ustazah tos masihan contona. Ayeuna pek anjeun sadaya ngadamel kawas contoh kos Ustazah. Materi anu salajengna nyaeta ngawanuhkeun diri. Materi yang selanjutnya adalah memperkenalkan diri. Mangga ditingali bukuna di halaman 18. Silahkan dilihat bukunya di halaman 19 ya. Nepangkeun wasta abdi Jajang. Umur 7 tahun. Karesep main bal. Cita-cita janten pulisi. Perkenalkan, nama saya Jajang. Umur saya 7 tahun. Kesukaan saya bermain bola. Cita-cita saya jadi polisi. Nah, itu tadi perkenalan Jajang kepada teman-temannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pangajaran Basa Sunda dinten ayeuna atos rengse. Pamudah-mudahan Ustazah Nur deui carioskeun anjeun sadaya tiasa paham. Amin. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.